Cenah domba anu pertama aya di kandang nu mana tah guys jadi aya nu nareskeun nya ka abi gitulah. Jeung kumaha cenah awal mulana bet bisa boga domba kitu. Tah guys jadi awal mulana mah abi nya ngan kur boga hiji domba teh tah. Tah nu ieu nya nu keur ku abi didot gitulah. Jadi satadina mah ngan kur iseng hungkul gitu abi teh. Ngedot domba. Tapi nah beki ka dieu teh kalah beki loba gitulah. Aya loba mah henteu sih ngan nya lumayan we ai bagi abi mah nya. Tah si domba ieu ge alhamdulillah di abi teh ayeuna tos nganak nya, dugikeun ka nganak gitulah. Dikukut ti anak dugikeun ka nganak ayeuna teh. Tah jabage anakna teh jaralu 2 dinya. Alhamdulillah gitulah sararae. Tah guys jadi abi mah ngukut domba oge teu ayeuna teh teu langsung meser nu ageng ya, jadi meser doteun gitulah, meser bikang kadang jalu. Tah ku abi dikukut dugikeun ka ageng, dugikeun ka anak baranahan gitulah pokona mah. Jadi sadayana ge nu aya di kandang abi mah nya teu aya nu menang meser langsung ageng gitulah. Kabeh oge didot anu di kandang abi mah